Pernikahan teh lain soal umur jeung cinta, tapi nikah teh soal kasiapan. Siap bagja, siap susah, siap nyeri, siap kecewa, siap berjuang, siap narima kakurangan pasangan urang. Ngaranna ge rumah tangga KBG diajar. Dimimiti nu anyar nikah nepi ka geus heubeul oge masih keneh diajar. Jeung entong neangan nu leuwih bisi matak jadi peurih. Jeung ulah neangan nu sampurna da moal aya. Jaga we anu geus aya, damun indit mah bakal karasa kaleungitanana. Tarimakeun pasangan urang naon wae ayana, jeung sagala kakurangan jeung kaleuwihanana. Ulah rupa nu sampurna nu diteangan, tapi kumaha urang bisa mika nyaah ka pasangan ku cara nu sampurna dina kaayaan kumaha wae. Jeung teu kudu neangan pasangan nu mapan. Nu penting mah urang apal rencana manehna keur kahareupna. Jeung urang aya di jero rencanana, teu kudu profesi kudu ieu kudu itu. Sabab berjuang babarengan bakal leuwih karasa nikmatna. Kadang nu endah teh lain anu pangalusna. Anu sampurna teu ngajanjikeun kabagjaan, tapi lamun urang bisa narima kakurangan jadi keleuwihan, eta kasampurnaan anu sabenerna. Matak tong ningali jalma tina rupana hungkul, nu geulis jeung nu kasep mah loba, tapi can tangtu maranehna setia. Leuwih hade milih nu nyaah ka urang tibatan milih nu ku urang dipika nyaah. Sabab nu nyaah ka urang pasti bakal nyieun urang bagja. Nyaah ku harta jeung ku rupa kan saukur sementara, tapi nyaah ku rasa jeung satia bakal salawasna. Leuwih hade sedih jeung jalma anu bener tibatan bagja jeung jelema anu salah. Lamun nyaah doakeun dunya jeung akhirat na keur anjeunna. Jeung lamun cinta bimbing anjeunna kanu jalan anu bener. Silih doakeun insyaallah lamun aya jodona mah pasti bakal ngahiji. Bimbing kanu jalan anu bener. Pika nyaah pasangan urang ku iman salain ku nyaman. Sabab nyaman mah bisa leungit, iman mah moal leungit salila Allah aya dina hate urang. Insya Allah ku kaimanan mah sagala rupa ge bakal kuat. Kitu deui dina hal pasangan.